euy. Marana euy. Tadi ya, Arulin masukin. Oke lah, anggeus ke heula ya, kagok we. Jang, gak areueuh sih euy. Jeroan ya, coba ya. Fir. Wah, anjing dikunci. Asak-asak jauhnya euy. Serain mah geroan. Dari itu. Yuk, mandi yuk. Ngomong didinya gitu. Didinya kenaon euy di tukang we mojok we. Iya keur nungguan cau teu asak-asak euy. Kumaha nya? Oh, enggak ada. Ayo, ulin ke dari itu. Gas, ya. Oh, siap, ayolah. Bete. Hari dari ya. Oh, benar strategis. Yalah. Panas kieu. Gas. Moret kieu we. Ya, ayeuna mah tetebakan. Ayo boga da tebakan. Sok bae lah kurang jawaban. Gak? Yang sumping barudak panggih deui sareng abdi Udin Tomcat dina acara tetebakan. Langsung we pertanyaan kahiji. Tangkal cau anu leutik keneh pas engke gede bakalan buahan atau moal? Jawab. Kurang apal. Ya buahan. Salah. Kurang apal. Nya moal buahan nya tangkal cau mah. Lamun geus dewa pasti cauan lain buahan. Tah, eta geuningan nyaho maneh. Bener maneh kurang mah teu kapikiran maneh mah pintar urang mah belat abang sekolah SD. Ayeuna pertanyaan kedua. Lamun hayam kongkorongok berarti harimau. Nya teh mah gampang. Harimau mengaung. Kurang bener. Wah, sempir salah euy. Nya harimau pagi atuh. Bener maneh Aryo. Ayeuna pertanyaan katilu. Aya hiji nu moro rek nembak manuk piit nu ngajajar dina tangkal buah aya 10 ekor. Terus ditembak. Sesana nu tangkal buah aya sabaraha hiji tadi? Nya salapan atuh. Salah. Geuning salah. Nya kalalabur kabeh darewas yang ditembak hiji. Jadi 0. Nah, eta bener bisaan maneh euy.